Kang punten, pami kurban tiasa teu kubikangna atanapi kedah jalu wae. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Majmu Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi juz ka-8 halaman 364. Didinya aya ibarat waya juju menang pihak dina udhiyah naon adzakaru jaluna wal unsa jeung bikangna. Jadi kurban rek ku jaluna mangga, rek ku bikangna mangga, rek domba jalu mangga, rek domba bikang mangga, rek sapi jalu mangga, rek sapi bikang mangga, bebas. 5 rawat Ummu Kuzin, karena ayah hadis riwayat Ummu Kuzin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, katampi ti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sanyana baginda Nabi ngadawuh, anil gulami syatani, akikahna anak lalaki mah 2 domba, wa anil jariyati syatun, akikahna anak awewe mah 1 domba, la yadurrukum dzukronan kunna au inasan, teu nanaon bebas rek jaluna rek bikangna dipake akikah. Cek Imam Nawawi, wa idza jaza dzalika fil akikah, di mana-mana dina akikah menang ku jaluna menang ku bikangna, bihadzal khobar dengan landasan ieu hadis, dalla ala jawazihi fil udhiyah, atuh hadis ieu ogenan nuduhkeun menangna udhiyah alias kurban rek ku jaluna atawa ku bikangna, wali anna lahma zakari atyabu, sareng karena sanyana dagingna hewan jalu eta teh lebih lezat, lebih nikmat. Walahmal unsa artobu, sareng karena sanyana daging hewan bikang eta artobu lebih lembab. Matak dina kitab Busyrul Karim dijelaskeun utama keneh ku jaluna daripada ku bikangna. Ngan utama keneh ku jalu daripada ku bikang lamun jaluna can loba ngajalang alias lain jalu pamacek. Lamun jalu pamacek dinisbatkeun kana bikang anu can pernah ngalahirkeun, can pernah ngajuru, danten keneh tah eta utama ku bikang anu danten daripada ku jalu pamacek. Ngan lamun eta bikangna geus kungsi ngalahirkeun, geus kungsi hamil, tetep utama keneh ku jalu secara mutlak, rek jalu nu geus loba ngajalang atanapi henteu. Itu keterangan dina kitab Busyrul Karim dina balbah kautamaanana. Mugi aya manfaatna, wallahu a'lam bissawab.